Wong, penting tadi jadi tengah jang teh. Jadi atuh leh. Atuh pancan pugu daekeun atuh dianjangan. Jeng, itu kuat po jiwa nganjang orang geus meronta-ronta. Terus Ngan teu lila. nya naha? Bayangkeun kumaneh pot, wing pas datang ka imahna nya. Kolotna ngomong, nah beda jeung nu kamari cenah oge. Aduh, Sarita hati orang secoplok pot. sing sabar we sabar. Jadi aya nama urang ka manehna jiga nu maca status sungkul pot. Kan bisa nge-like tapi teu bisa kapimilih. Ya sahantena masih bisa ngomen. Sih. Iya, gorengan urang mau dibikin ka mana jadi gorengan saha? Ya anggar gorengan maneh atuh. Jiga si Eteh bos put. Jiga teh. Tuh kapan put orang oge. Teh balik ke mana? Tahu itu mana kara? Pugu beda periode ke Ciwang. Oh. Kali itu coba ngopi lah ngopi. Beli bare ngajajanan nih. Mah apa teh? Kieu wong. Aya aboy ka mana we nya? Kunaon kitu teh? Pugu tos lami tara aya ngahubungi. Di telepon teu aktif ti. Oh si bos cari po, teh bos kekayaan ayeuna. Maksudna Yang bangkrut atau mobil diical, motor diical. oh, jadi gitu. Matakna teh bos, tepungan ulah datang seukur aya kahayang. Maksudna kumaha nya gitu teh? Ah, tong sok pura-pura teh ngarti lah. Da emang teu ngartos. Aya sabenerna si teh bos nyaah teu ka si bos. Nyaah atuh. Lain kitu nyaah mah. Kan gitu kumaha? Nu ngaran-ngaranna nyaah mah jauh silih tepungan, anggang silih teangan. Lain datang saukur kercaang. Ayeuna mangsana si bos keur poekeun, si eteh ka mana wae. Nu kitu namina nyaah teh. Tenang atuh, Bu, tenang aduh. Kecewa orang sebagai pegawai. Kan antep wong. Sok kumaha deui? Si eteh bos teh geulis, lir katumirin nutug leuwih, kan hanjakal teu manfaat, tapi ngamanfaatkeun. Maksudna? Mematre meureun eteh bos. Hah? Matre? Orang nu matre eta itu nu teu mampu. Tidaknya teu mampu. Terus hiji deui, ulah gampang nyaurkeun bogoh kami ningali istri tina fisik kungkul. Da sanes bogoh nu kitu mah. Tapi Nafsu. kiranya apa teh? Nafsu. Semua tuh juga keangkat capek ya. Punten bere tumaros ari bumina Neng Lesta paling mana? Lesta mana? Nu ieu A. Oh, nu eta. Balik kulon bumina. A, tur nuhun. Sami-sami
Putnya nah nanyakeun ka bogo si bosnya. Apa acan? Diturkeun ya, Blah. Enam. Neng. Sana, Neng. Lupa terang. Pak. Kumaha Pak? Bae di kontrol atau napi di parios? Parios, Pak. Namina Pak Boy, Nigina Cisaar, Yuswana 24 tahun, leres? Laras Pak, ieu bos urang, bos Boy teh ya. Asa sering mirang namina Boy teh? Pasti atuh sering ngadangu bos urang teh terkenal. Mangga teh gitu mah. Di parios nya Pak Boy, Pak. Keluhanna naon? Galau, kering pikin, ditinggalkeun, disalingkuhan. Burung. Teteh. Tos. Ayeuna mah mending kene urang teh cuy langsung di Pak Boy nanya. Oh, mangga, Pak. Mangga. Oh. Dulu nanya Pak. Itu nih Pak. Hasilnya Pak, tensinya 100/70. Ini Pak. Mangga ke sana di tarik lagi tadinya. Mau salah. Aduh, nyieu naon eta? Cicing ke mana bos? Sim suntik, tenang bos, pirage jarum suntik, tong ari ngis, zamannya sakit lingis, Sieu bisa disuntik. Tong hari uang, Bos.
tuh paling segede kacat. Punten Pak. Pak Bona. Pasti Pak. Atas Pak. Apa Pak? Pelanggan kontrolnya Pak. Oh nyambung. Turun Pak ya. Semi-semi. Pak Boy. Pak Boy. Pak Boy, mangga kaleban. Berbos. Ayo bos. Iya. Punten Pak. Lu mangga cek. Ih, sarang bos jangkrik orang. Ante sarang neng lestana kan teh. Kumaha itu kumaha? Jadi teraus itu. Sirahna kumaha? Teraus. Lambungna? Teraus. Ai neng lestana? Teraus ya tamu. Danong gitu. Oh, Tah eta masalahna Pak. Si bos jadi kieu ya. jadi kumaha? Diduakeun Pak Mantri. Oh, anu pikeun ka kitu na. Cik ka dieu tingali tanganna. Lebay Pak Mantri, si bos mah. Diduakeun mah teu sabaraha nyerina dibanding urang rek nguyup kopi, ai pektet aya laleur guyang, gaya kupu-kupu. Coba pikir ku LP. Kita kopi mana mata paling tempat itu. Bisa jarang pede ya deh. Siap bos. Tah kieu pemaksaan teh nya. Santos dipariksa jari punturna Bobi. Aya kesedihan si bos teh nya. Terus aya kekecewaan. Ayeuna nu dikarasa ku si bos naon tah? Hoream, laleles, lelungse. Tah eta sumber penyakit teh tina hoream. Sebab hoream mah kondisi di mana katakan tidak pada aktivitas kajongjonan maha damai. Sare ngalamun jalanna. Bener-bener. Setuju orang Pak, setuju. Kudu kumaha tuh Pak Mantri. Perem kadeuleu beunta karasa. Gitu wae si bos mah, mulai dinasihatkan ku ustad ge teu asup. Pasti sebab pagawean anu paling sia-sia mere nasehat kanu jalma anu keur jatuh cinta. Bener-bener. Setuju Pak, setuju. Geus kepalangnya Pak Mantri. Si bos teh pengorbanan geus sagala keluar. Pengorbanan mah tinggal pengorbanan. Anu diperjuangkeun teu hargaan mah mending ingkah. Ngarah kanya henteu jadi runtah. Bos. Bos, hal anu paling berharga di dunia teh sehat. Najan dunia ngalaya, ai diri urangna teh sehat mah lahir batin teu matak seneng. Tah, meh urang ngerasa seger deui awakna. Hayu urang anu bekam gitu. Depin Beckham. Bekam gaya. Bekam. Berapa? Bekam teh pengobatan model kumaha Pak Mantri? Nah, ai bekam teh entos aya ti awit zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad oge sok dibekam sabulan sakali dina tanggal 18, 20, 2 hiji. Tah urang pilih tanggal dina eta gitu. Salah sahijina. Terus aya nu ngaran-ngaran bekam teh naon detoksifikasi ngaluarkeun racun tina darah. Jadi henteu dikaluarkeun tina urin atawa kesang ngumpul anu maksad bekam teh nya. Jadi henteu anu boga penyakit tungkul kudu dibekam teh. Jadi anu sehat oge kudu kangge kabugaran jeung kasehatan jasmani jeung rohanina gitu. Meh seger deui awakna. Sok bekam Pak Mantri, soalnya si bos hampir. Hampir naon? Hampir gelok. Eta
akan sih na awakna harapan. Gitu curangna. Mohon lah ya mah darah kotor keluar lagi. Lain darah biru gitu. Seger. Kumaha, Bos? Kenakan seger. Kan lagi. Cengar. Enas, seger tuh bos. Seger dong. Mantap lah bos. Mantap. Cari. Bang ngobrol. Hah? Dari dialog gitu kapan? Kumaha kerasa Bos? Mana mau segeran nih, barangnya enak ya. Tah, Bos. Geus dibekamahnya. Aya syaratna. Geus tong hiting neng Lesta. Tah, lamun bade ibak anggona cai handeutnya. Lamun moal ibak mah teu nanaon. Gitu. Terus entos dibekam teh teu kenging hubungan heula sareng istri teh. Jeung tong anginan mending keneh diistirahatkeun. Tuh. dewasa kedah ngantosan kantenan pun mami asrat teh ngagedung hoyong patarema dina soca sanaosa kiceung Hapunten abdi sejak mayunan kedalisan yen abdi teh mitresna salira. Ieu hate tupuguh rasa dabongan kapalangnya mondok gitu tibra kantenan ngimpen simpen
hoyong ngebatkeun lamunan anjeun laksana sagagang kembang nyambuang sengitra makarangan kan hanjaka rancung cucukan nogo tapi karasa asa leuwih kasiksa nalasa mun teu amah anjeun rek nyagoda duh geuning ku tega. Nah tuh bos, nu kitu namanya nya teh. Tenang tuh bot, tenang bot. Kan antar bom. Sok kumaha deh. Aduh, mana sore? Channel aja. Halo guys. Halo guys. Tong hilap. Halo guys. Tong hilap. Di like Komen. and Subscribe. Antosan carian masalah aja. hilapnya.